Neng mana? Ayo nak. Ayo itu. Neng nangkep atau neng? Ih, nggak mau. Ah, Ayo kata neng. ini aja. Neng, Kurang mah ini nang. emang orang dia asli tuh. Ini cuma kena gitu. Ih, parah cuma kena gitu. Selalu beneng jeung orang mending kesau ngeul orang nyimpang. Naon mah sok ngaco. Ih, awas ya macam-macam digak lah wae. Nggak macam-macam ya, Mang. Wah neng, orang gara mending naik deui atuh. Dibawa ke mana sih ya? Kasau nggak apa ke lemur? Kalembur biar aku kasihanan amat. Wah, saya tadi mau beli kang montoknya Mbah Henol. Harus aku selidiki nih. Sabaraha, Mang? Dan dah ulah neng nomor WhatsApp ya, mun bisa mah. Oh, nomoran Mang HP-na. Pelit amat neng nomor oge. Geus atuh neng, ayo mah nomor WhatsApp ongkos beteng 100.000. Iya nomor WhatsApp aya. Yang daripada bayar duit 100.000 mending nomor we. Nah, cuma. Oh, Neng apa suka gayamu? sabodo teuing. Mana sih dia si Radi? Saya akan ngalawan si Radinya. Ya di mana, Dut? Nampuan tak? Kamu nungguan tadi mana mau bikang? Bener sih ya. Sumpah yang di mana sok kamu kasih ya. Awas nih sama ku aing. Saya tamat tuh mandaborkeun bae sakali ya. Hendak ku aing mah. Mang, nyawa kai mana teh Herti teu? Cina pindah ka dieu. Atuh meureun be. Asep, harap nyaho kitu. Ya Allah, ieu mah sebenarnya kumaha bua. Heueuh, mamang mah tiba lagi kaset. Nyawa teu ieu teh Herti. Nu bener buka ke urang. Serius teu. Astagfirullahaladzim, ieu mah dongo-dongo teuing. Naon neng sampai ngelus dada kakin personana ke urang. Bodo amat lah aing. Aduh, neng, kumaha aduh, can siap urang mah adakan kawin mah. Bodo amat aing kumaha dia be nyambung dia mah. Neng, kumaha pun ngambek. Mah can siap ngadakan kawin mah. Wah, ini kan tadi tuh. Apa kabumi Nabi Herti? Oh, apa? Ayo. Dan tuh cowok baik amat mau bawain barang gua. Ternyangka aingnya kasep oge. Keur mendadak kawin gelis asami. Kudu kumaha aingnya mikir deui meureun aya kawin nu gelis. Ya si sayang mah semak pangebogaan. Naon cenanya kira-kira?
Maaf sayang, tadi putus banget. Asa puluh nomor itu tinggalin. Jangan yang salah nyaho aing tadi sama orang Serius, awewe. mantak aing bilang oke. Serius, Sari, mentos nambal ban dieu. Udah amat, aing mah tadi jeung lalaki daun. Aing ngejeng awewe dong tadi. Keceplosan. Bening sakarang aku. Dia sih tuh Radi, tetap pilingan ku aing. Anjir, dah rujit aing aya gara-gara awewe. Ripuh. Oh bener dak aing ngopi. Ya yang ngopi segala nyawa aing kerujit jeung bikang. Uyeng ya. Eta sia mah meungeunah mah rokok Samsu. Eta teh nyawa aing keur parusing masalah awewe. Mabur lah kayak itu. Mana duitna atuh ge? Kadang lah mabur kayak itu. Pan sama kitu. Ngambek. Mana tuh? Biasa ngelayer. Aing ngopi tapi di pos diusir ke rumah edan. Kumaha sia beta malah hayu urang mending ka pos ka ditu. Hah? Nu bener besa mah bener kok ngutang mah. Ulah tang kumaha sia be aing malen ngajakan ngahutang aing mengajakan di ka pos. Hayu. Urang gerak pos di dieu ya. Gerak cacahan tadi undang. Nanti budak tadi paling diusir oke aing pusing keur batu duit di penta rokok. Tah denge kendak aing curhat. Tah aing diajakan kawin dak bubikang geulis. Awewe mana nah yang keselot, ulah sok ngarang. Tah kitu. Emang diajakan karek kenal sama orang kawin. Aing mananya nak mana sih mah teu nyambung maedan. Lah ulah sok bangah hayal saya bisi loba ngacah kena. Tah kitu sama dak maksud aing karek bogohan kenal geus nawau ulah karek dengan kawin. Naon deui sia mah. Kalau dia bawa ngomong saya tambah kayak gara serangan ripuh aing Bandungan anak. Tah cat kan ngasul itu. Ampun sayang aing. Cuman sia. Bagor dak eta si Ratinya kan ngasul. Pede gusur-gusur dak eta mah. Kumaha sia beta mah. Ampun neng, ampun. Ampun. Tuh, awen dak ngajakan kawin kai. Nya ge dae kana we geulis kitu ka sia. Jodoh mah nyambut serang. Wah itu mau nu buhay teh anu tadi diantarkeun ku aing kok tipantong sekali tadi. Aduh. Yang kawin. Aduh kok gitu mah tuh.